Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna pengarang kitab Daqaiqul Akhbar ngajelaskeun betapa indahna akhir hayat seorang mukmin anu dihiasi ku berbagai amal-amal soleh, sehingga ia amal soleh teh ngabela ketika ruh jeung jawa bade dipisahkeun ku malakal maut. Salajengna pengarang kitab Daqaiqul Akhbar ngemutan ka urang sadayana tentang hiji hadis anu ngajelaskeun betapa bahayana dunia, harta, dan lain sebagainya lamun urang teu tiasa ngagunakeunana dengan sebaik-baiknya. Wa fil khabari sareng dicarioskeun dina hiji hadis, khamsatu asya'a aya 5 perkara sumun qatilun nyaeta racun anu mematikan, wa khamsatun ukhra sareng 5 perkara anu sanesna tiryaquha nyaeta sebagai penawarna. Mana racun anu mematikan menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh? Nu kahiji pad dunya sumun qatilun, ari dunia eta teh racun anu mematikan, wazzuhdu tiryaquha sedengkeun ari zuhud eta sebagai obat penawarna. Dunia anu ku Allah dihiasi dengan berbagai keindahan, kenikmatan, ternyata eta teh bakal jadi racun pikeun jalma anu salah ngagunakeun kana keindahan dunia sareng kenikmatan dunia. Tos kasaksian ku urang sadayana, jelema rela silih bunuh silih paehan ku sabab merebutkeun dunia, merebutkeun jabatan, merebutkeun harta, dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala parantos ngemutan ka urang sadayana dina akhir ayat surat Al-Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan anu menipu. Kumargi kitu sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah ka umatna parantos ngemutan supaya umatna henteu katipu ku kehidupan dunia, nyaeta saur Kanjeng Nabi wazzuhdu tiryaquha. Lamun anjeun hayang salamet tina tipuan dunia maka araranjeun kudu juhud. Naon ari ngaran juhud teh? Saur Syekh Nawawi dina kitab Kasifatus Saja, qauluhu zuhdu huwa alla yakuna bima fi aidin nasi awsaq minhu bima indallah. Ari ngaran juhud teh nyaeta henteu ngajadikeun kana perkara anu aya di manusia lebih diandelkeun daripada perkara anu aya di Allah. Walaysa zuhdu huwa tarkul halali wa idha'atul mal. Sareng saur Syekh Nawawi ari juhud teh lain ninggalkeun perkara-perkara anu halal jeung menyia-nyiakeun harta benda, lain kitu. Jadi singkatna anu ngaran zuhud teh lain kudu teu boga duit, lain kudu miskin,
lain ulah beunghar, tapi jelema zuhud bakal ngagunakeun seluruh harta bendana, seluruh rizki anu dipasihkeun ku Allah ka dirina pasti dijadikeun bekal untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal ayeuna koreksi ku urang, apakah selama ieu harta anu dititipkeun ku Allah ka urang tos digunakeun untuk kepentingan akhirat, tos digunakeun untuk kepentingan agama Allah apa encan? Loba dipake taat apa loba dipake maksiat? Loba dipake sedekah apa loba dipake hura-hura? Tinggal koreksi wae eta mah ku diri masing-masing, sebab anu leuwih tahu nya diri masing-masing. Kemudian Rasulullah ngemutan deui wal malu summun qatilun waz zakatu tiryakuhu. Ari harta teh eta racun anu mematikan, sedangkan ari zakat sebagai penawarna. Harta anu selalu ku urang diudag-udag berang jeung penting belaan poho ngalaksanakeun salat. Harta anu selama ieu ku urang dikumpul-kumpul ku sabab urang sieun teu daharan. Ternyata eta teh bakal jadi racun anu mematikan pikeun dirina. Lamun teu dibarengi ku zakat, baik zakat anu sunnah, sedekah teh ngaranna, komo deui zakat anu wajib mah. Cirina jalma anu resep kana dunia, anu resep kana harta nya koret. Koret ngagunakeun harta pikeun kepentingan agama teh koret. Teu saeutik jelema ari pikeun poya-poya mah eueuh kanyaah beak 1 juta, 2 juta, 10 juta ge teu nyaah dipake poya-poya mah. Tapi ningang dipenta pikeun kepentingan agama hese luar biasa. Etalah jelema lamun enggeus kena racun dunia. Komo upami ningali kenyataan ayeuna coba, loba jelema anu rela meulieun kuota belaan puluhan ribu, ratusan ribu, teu pirah hanya sekedar hayang nonton sinetron di YouTube. Loba jelema anu rela ngaluarkeun duitna pikeun poya-poya, tapi ka guru ngaji mah teu hayangeun sedekah. Padahal guru ngaji di kampung-kampung geus ngadidik anakna supaya palinter ngaji, supaya bisa maca Al-Qur'an, supaya bisa jampe hudu, supaya bisa jampe salat. Tapi eta orang tuana teu bergerak hatina sugan hayang mere sedekah ka guruna nu geus ngajarkeun ngaji ka anakna, teu hayangeun. Ngan aya untungna para ustad anu ngadidik marurang kalih di kampung mah hatena geus dipinuhan ku ikhlas, teu hayangeun duit, keun bae teu marere duit ge, nu penting budak saroleh, nu penting budak barisa ngaji. Nu diarep-arep ku ustad mah lain eta, tapi karidwan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hese ngabangkitkeun kesadaran masyarakat pikeun menghargai ilmu-ilmu para ustad teh hese. Memang geus zamanna seperti kieu meureun. Ilmu para ustad geus teu dianggap. Ilmu para ustad dianggapna sepele. Abong kena tibang lah sapira alif-alifan, lah sapira maca Fatihah, dianggapna geus eueuh hargaan. Padahal kapungkur Imam Abu Hanifah kantos masrahkeun murang kalihna anu namina Hamad ka seorang guru supaya dididik bisa ngaji,
supaya dididik bisa maca Al-Quran. Barang dugi ka hiji waktos ieu putrana Imam Abu Hanifah anu namina Hammad teh tos tiasaeun maoskeun Fatihah dengan baik. Kemudian Imam Abu Hanifah masihan 500 dirham ka guruna sebagai tanda terima kasih kusabab geus ngajarkeun budakna maca Fatihah. Masya Allah, 500 dirham. Sedengkeun di zaman harita 1 dirham teh bisa meuli embe hiji, berarti sarua jeung mere 500 ekor kambing ka guru ngaji Al-Fatihah. Ya Allah. Kemudian saur ieu guru wios Imam Abu Hanifah wios teu kedah masihan ka abdi mah tong seueur-seueur teuing abdi izin lah atuh tepi ragi abdi mengajarkeun Fatihah doang. Teu kudu dipasihan artos 500 dirham seueur teuing. Saur Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, anjeun ulah nganggap remeh kana perkara anu tos diajarkeun ka putra kaula. Pan ngajarkeun Fatihah teu gampang. Memehna kudu diajar heula alif-alifan supaya wau ieu budak jeung alif ba terus nepi ka iya. Geus wauheun hurufna alif tepi ka iya terus dikenalkeun deui jeung harokatna. Nu ieu mah patah, nu ieu mah kasroh, nu ieu mah sidah, nu ieu sukun, domah dan lain sebagainya terus diajarkeun nepi ka sempurna lah ieu budak bisa maca Fatihah. Nu matak anjeun ulah ngalalaworakeun, ulah anggap sepele kana perkara anu ku anjeun diajarkeun ka putra kaula. Seandaina kaula boga leuwih ti 500 dirham ku kaula pasti dibikeun ka anjeunna kusabab kaula menghormati kana Al-Qur'an. Masya Allah. Imam Abu Hanifah menghargai Al-Qur'an nepi ka seperti kitu. Lamun seuk zaman ayeuna aya orang tua nu seperti kitu. Geus lah hese carita. Hadirin rahimakumullah, iyalah pada dasarna mah memang seorang ustad teu pernah menuntut bayaran, tapi kewajiban sebagai orang tua adalah menghargai hasil kerja keras seorang ustad anu telah mendidik anakna. Sebab pada hakikat nama eta teh lain kewajiban ustad, tapi kewajiban seorang indung bapa kanu jadi anak. Kewajiban orang tua kanu jadi anak lain hanya sekedar maraban, lain hanya sekedar makean, tapi justru kudu ngajarkeun seluruh syariat-syariat agama, timimiti perkara anu wajib nepi ka perkara anu sunat. Lamun aya satu pelajaran bae anu henteu diajarkeun ka murang kalihna, maka ketika eta budak ngalakukeun dosa, seluruh dosana dibikeun ka orang tuana. Betapa gedena, betapa besarna jasa-jasa para ustad. Mentak wayahna bagi siapapun dimanapun orang tua anu parantos masrahkeun murang kalihna ka para ustad supaya dididik ngaji, wayahna hargai, hormati hasil jerih payah ustad. Tapi justru kadang-kadang sebalikna, ustad anu unggal poe ngajarkeun ngaji ka urang kalih, unggal poe ngajarkeun bab wudu, ngajarkeun bab salat, ngajarkeun bab najis, ngajarkeun bab tauhid, sama sekali eueuh hargana di masyarakat. Masyarakat lebih menghargai ka kiai, ka ustad anu aya di luar kampung. Kabuktian ketika maulid, ketika rojab, ari mere amplop ka kiai anu anyar wauh mah nepi ka jutaan wani.
ngaji sajam dibayar 2 juta 10 juta, tapi ari gigireun aya ustad tukang mamatahan ngaji berang penting sugan saperak we henteu ceurik eta batin ustad. Ya Allah, ulah sampai batin ustad ngejerit kusabab ngerasa dihina dirina. Iyalah kenyataan ayeuna di masyarakat, terutama di kampung. Mudah-mudahan melalui obrolan ieu mampu membangkitkan kesadaran masyarakat supaya menghormati dan menghargai jerih payah ustad-ustad anu aya di kampung, anu teu kenal lelah, teu kenal capek, daek mamatahan marurang kalih nu aya di kampung. Eta sakuduna anu kudu dihargai, kudu dijaga martabatna. Ulah sampai diisuk nepi ka burit ieu ustad bobolokot di kebon dudak ladi kucel sabab neangan nafkah, ningang sore nepi ka peuting sila di majlis ngajarkeun marurang kalih. Mun bisa mah senangkeun ustad-ustad nu aya di kampung teh, ulah sina gararawe, sina fokus ngajarkeun Al-Qur'an ka barudak, ngajarkeun bab wudu, bab salat. Sebab syariatna lamun teu aya para ustad anu daek ngajarkeun alif-alifan, daek ngajarkeun bab wudu, bab salat, rek saha deui coba nu peduli kana agama? Rek saha deui coba anu peduli kana penerus agama? Etalah hadirin rahimakumullah, lamun geus inget kadinya sedih sorangan mah lamun merhatikeun nasib ustad anu aya di kampung-kampung. Mudah-mudahan marantena sing diistiqomahkeun ku Allah. Mudah-mudahan sing dipasihan milik rezeki anu seueur ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa fokus ngedidik generasi penerus Islam. Hadirin rahimakumullah, etalah harta anu ku urang dipuja-puja berang jeung peuting ternyata bakal jadi racun lamun urang salah ngagunakeun. Lumatak Syekh Syibli rahimahullahu ta'ala pernah ditaros, wahai Syekh, coba caritakeun ka kaula naon ari kaparduan kaula teh. Saur Syekh Syibli ngawalat, mahabbatullahi ta'ala, kewajiban urang kabehan nyaeta cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ditaroskeun deui ka eta Syekh, naon wae ari perkara sunat pikeun urang? Saur Syekh, tarkud dunya, perkara anu sunat ku urang dilampahkeun, anu sunat dipigawe nyaeta ninggalkeun dunia. Masya Allah. Salajengna ieu Syekh ditaros deui, wa ma miqdaruz zakat, sakumaha Syekh ari ukuran zakat? Saur ieu Syekh, badlul jami'i, kaluarkeun kabeh. Eta jawaban seorang waliullah anu geus teu mentingkeun kana harta, anu geus teu cinta dunia. Zakat teh geus teu make ukuran, kabeh wae geus teu kudu dihitung-hitung bikeun. Ieu nu nanya ka Syekh Syibli protes, hi alaysa khamsatu darahim min mi'atay dirham? Syekh, piraku zakat kudu dikeluarkeun kabeh? Pan lain 2,5%, zakat mah tina 200 dirham teh berarti 5 dirham dikeluarkeunana. Saur Syekh Syibli, dzalika 'alal bukhala, eta mah nu kitu mah jelema koret. Ya Allah, iyalah wali, saya ngobrol jeung wali anu dibatasi zakatna 2,5% mah eta mah jelema koret. Padahal memang sebenarnya menurut syariat mah kitu,
Tapi ya tukang ari walimah geus teu kitu. Nepi ka ieu nu nanya keukeuh penasaran protes, man imamuka fi hadzal madhab. Syekh, emang saha sih madhab anjeun? Nepi ka zakat kudu dibeakeun kabeh kitu. Saur Syekh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Madhab kaula dina lebah zakat nyaeta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Haitsu tasaddaqa bi jami'i malihi. Abu Bakar Siddiq mah nyedakohkeun seluruh hartana kabeh disedekahkeun. Kusabab beak hartana disedekahkeun kabeh eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq calikna oge dina sahelai kain, ngampar dina kain, geus teu make kursi anu mewah. Hatta jaa Jabrailu bi kisai mislih. Nepi ka diperhatikeun ku malaikat Jibril eta. Malaikat Jibril ge karunyaeun kemudian dicandakeun satu helai kain anu sarua ku malaikat Jibril. Masya Allah. Terus cek ieu nu nanya dia ka Sibli masih keneh keukeuh teu percaya zakat kudu dibeakeun kabeh. Maka naros deui ieu ka Sibli, halaka hujjatun fil Qur'an. Naon coba atuh dalilna dina Al-Qur'an? Aya eueuh. Sedekah kudu nepi ka bebeakan kos kitu. Saur Sibli, na'am. Hiya qauluhu ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Dalilna tidak tina Al-Quran sanyana Allah membeli di jalma-jalma mukmin tina diri jeung harta-harta jalma mukmin. Lamun jalma geus bener-bener ngarasa jadi jelema mukmin, maka eta si jelma pasti bakal ngarasa dirina jeung hartana geus dibeli ku Allah. Ketika lamun harta jeung nyawa geus dibeli ku Allah, maka wajib menyerahkan seluruh nyawa jeung hartana ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, etalah tingkatan ibadah wali moal bisa dituturkeun ke urang. Bah, urang mah boro-boro sedekah nepi ka beak sagala-gala. Sedekah ka guru ngaji sabulan 30.000 ge berat pan sieun malarat. Padahal eta duit ku guru ngaji teh dipake ke deui meuli Iqra, dipake deui meuli kitab. Ih, dah hese we pan da sieun malarat. 30.000 sabulan teh geus sieun balangsa dipake sedekah. Padahal jaminan Allah lamun harta beak dipake ibadah ka Allah, dipake sedekah di jalan Allah moal beak-beak. Eta jaminan Allah. Ngan urang mah teu yakin kana jaminan Allah kusabab jadilah koret. Urang ku cinta-cintana kana dunia sehingga efekna teh hese rek sedekah teh. Dikeueupan we hayangna teh harta teh. Kemudian saur Rasulullah wal kalamus summun qatilun. Sareng ari ucapan oge eta mangrupikeun racun anu mematikan. Wa dzikrullahi tiryaquhu, sareng zikir ka Allah sebagai obat penawarna. Coba perhatikeun ku urang, geus sabaraha loba jelema belaan tumpah darah ku sabab salah ngomong. Geus sabaraha loba jelema anu asup ka penjara ku sabab gara-gara lisanna. Nu matak saur Kanjeng Nabi dina kitab Wasiatul Mustafa pernah wasiat ka Sayyidina Ali, ya Aliyu, ma khalaqallahu fil insani afdalu minal lisan. Wahai Ali,
Allah henteu nyiptakeun perkara di manusia anu paling mulia, anu paling utama nyaeta lisan. Jadi lisan teh ciptaan Allah dina diri manusia anu paling afdal, anu paling mulia. Naon sebabna? Yadkhulul jannata wa yadkhulun naro. Eta lisan teh bisa ngasupkeun seseorang ka surga jeung bisa ngasupkeun ka neraka ku sabab eta lisan. Fasjunhu, maka wayahna eta lisan teh tahan ku anjeun, penjarakeun ku anjeun, ulah diumbar, ulah sambarangan ngomong. Naon sebabna? Fa innahu qalbun akur, sebab lamun diabur eta letah teh ibarat anjing edan. Masya Allah, anjing edan teh lamun diabur bisa ngegel saha wae. Jeung ketika geus digegel ku anjing edan pan lukana ge moal cager sapoe dua poe. Nah, etalah lisan. Lamun lisan teu dijaga, maka bakal loba jelema anu ngarasa nyeri ku lisan-lisan urang. Lamun enggeus aya jelema anu nyeri ku lisan urang moal cager sapoe dua poe. Nah, etalah wasiat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka umatna supaya bisa ngajaga lisan. Wal umru kulluhu summun qatilun, sedengkeun ari umur oge sakabehna eta teh racun anu mematikan. Wa ta'atu triyakuhu, sedengkeun ari taat eta sebagai penawarna. Jadi lamun umur urang henteu dihiasi ku berbagai taat, maka eta umur bakal jadi racun pikeun urang. Wa jami'us sanati summun qatilun, jeung seluruh tahun eta teh racun anu mematikan. Wa triyakuha syahrul Ramadan, seluruh tahun oge eta teh racun ngan pengobatna aya dina bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan penuh berkah sareng bulan penuh magfirah. Lamun urang bener-bener bisa ngamanfaatkeun bulan Ramadan, maka dosa-dosa urang anu geus dilakukeun dina taun eta bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika urang parantos uninga kana racun-racun anu mematikeun pikeun diri urang, mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang tiasa terhindar dari berbagai racun-racun anu matak ngabahayakeun ka urang. Intina berarti kahiji dina selama hidup urang teh kudu zuhud, kudu bisa menggunakan harta untuk kepentingan akhirat, kudu bisa ngagunakeun harta untuk meraih ridho Allah. Kaduana, urang kudu sering zikir ka Allah, rek maca sholawat, rek maca istighfar dan lain sebagainya. Nu penting ieu lisan dipake zikir jeung dipake taat, jeung mudah-mudahan engke urang bisa tobat anu bener-bener tobat di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.